sebenarnya sok ulama-ulama nubara heula aya ngarayakeun satu Muharram. Eta mah hanya mahasiswa can kebal mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen, tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak. Atuh eueuh perintah. Hadis mana, Quran mana nu marentah. Teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing. Teu aing mah embung bae. Dek jantun yatim bae, tapi ulah merayakan tahun baru eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar. Manda kula mah teu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna. Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi, tahun baru Kristen, teu nyahoeun dalilna, teu ngaji nu bener. Mahasiswa teh mah hanya kapanasan, khaliful Yahuda, kajeun nyana-nyana urang-urang. Teu kudu urang mah ramean teh lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri. Ramekeun ku silaturahim. Hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid. Ku masjid. Tah, nu ngomong hewan henteu masjid nya tah. Aya aturan-aturanna masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar. Ieu mah pertanyaan bagaimana hukumnya buat rumah di tanah orang. Sementara yang punya tanahnya jauh dan tanahnya ditanami padi, ditanami kebun, gimana hasilnya bila dijual dan dimakan? Hukumnya kalau dipakai ibadah bagaimana hasil panennya? Sebab itu tanpa ada izin dari yang punyanya. Itu mah hukumna gosob. Nyen imah di tanah batur, pepelakan di nu batur ngaranna gosob eta maling. Jadi doraka seumur-umur, hasilna mun dipake salat ku urang urusan fikih masah lantaran fikih masyarat jeung rukun doang secara zahir wuduna kemudian atuh salatna ngan secara batin mah eta wallahu a'lam. Lantaran beteungna eusina menang maling cicingna ge di tempat nang maling ya. Ka sorga mah ka sorga ngan dikanarakakeun heula sakitu. Doraka maling. Mazaya Muhammad Sarko Kediri Jawa Timur mau bertanya. Saya sering diomongin orang yang kurang baik dari diri saya di tempat kerja juga keselamatan yang bukan dari saya. Kesalahan yang bukan dari saya dilimpahkan ke saya. Pertanyaannya, apakah dengan baca sholawat bisa jadi obat sakit hati saya, Kiai? Oh, ieu mah disebutna katuduh maling cekolot baheula mah. Jadi teu salah tapi dianggap salah. Maling dianggap maling baheulana kajen ku kumaha ge ieu sok diuk di bedak lawang ieu budak teh. Atak teu meunang kolot baheula ulah sambarangan nya tah ieu. Teu salah dituduh salah, teu maling dituduh maling. Eta teh jadi hari dizolim. Soal babacaan
babajaan anu mantak ngalengitkeun ka panyakit kos itu tamah urusanana urusan hate kudu diterima ku tauhid sakabeh perkara geh ja anu ngurusanana Allah hirup urang sehat urang gering urang nu ngurusanna Allah walau geus dicatat di lauhil mahfuz lahir anjeun maraneh kabeh wahai manusia sehat maneh kawin maneh rezeki maneh geus dicatat ka paeh-paeh geus obat tina babacaan aya ge maca sholawat mah supaya hate leuleus geus leuleus hate engke bisa jadi nemah lobakeun maca sholawat sapoe sapeting 4444 mun teu bisa sapoe sapeting saminggu 4444 mun teu bisa mah 444 bae mun teu bisa mah 44 bae mun teu bisa mah 4 bae atuh ulah teu teuing we okas urang maca Quran kuduna mah sapoe sapeting hatam mun teu sapoe sapeting saminggu sakali hatam mun teu saminggu sakali atuh wayahna be sabulan sakali mah atuh henteu teuing mah kos urang we kabehan sataun aya nu henteu sataun sakali kadele beungeut harenteu kabeh ya mah kula kamari ka Jawa ziarah ka makom Kiai Arwani didinya aya tabel merek qalilun qurra khairun min katsirin farra mun cek bahasa urang mah maca Quran saeutik ge kajeun leuwih bagus daripada loba henteu urang mah pan hayang nama loba tapi henteu eta ditulis dina makomna qalilun qurra khairun min katsirin farra sebab Kiai Arwani mah sapoe-sapeting khatam Al-Qur'an qabla dieuna kos abuya Cidahu urang mah teu boro-boro hatam sapoe-sapeting macana ge mana ikhfa mana ikhlas mana izhar mana guna geus teh nyaho ngaran-ngaranna aja makharijul huruf teu puguh kaluarna ti sungut si eta mah teu puguh mana kitulah tak kajen teuing tapi urang sabisa-bisa baca bae misalna aki-aki geus leuh aing ngaji ka Serang ya bisi aing ngaji di imah bae bisa-bisa bae kajen pahili gitu dan naon asa ulah disapekeran bae nu kos kitu mah ngajina disapeker ongkoh sod jeung sin pahili ulah jeung anu sorana kurang penting ngeunaheun ulah sok didengung-dengung antaran besi aya nu nyeri huntu di gigireuna tambah cager pandayana maca Quran teh ngeunaheun kurang kadengena suarana makhrajna pas nikmat boro-boro nyana nu maca urang nu ngadengekeun gegeuna aya nu maca Quran teh jang nyana doang ulah jang ceuli batur sorana masyaallah sakumaha kaleng kurupuk ngagodomra eta teh kudu digunggurah make pentil kadu eta tereh sama kos itu mah terenggesan terakhir bagi Kiai mohon penjelasan boleh apa tidak sebelum azan salat 5 waktu kemudian baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan baca sholawat nabi sekian terima kasih dari hamba Allah sepatan azan mah geus ulah maca-maca nu kos kitu langsung azan bae mesti kudu maca innallaha wa malaikatahu
ujung maka sholawat langsung bae dur tongtrong bedug azan Allahu akbar ulah sok nyieun maca sholawat bae ke bae memek mantes azan sorangan bae ulah besi engke ku anak incu urang pajar kudu kos kitu teh entek ulah sok nyieun langsung bae tongtrong bedug langsung azan di Mekah di Madinah gitu ibaheula lagi gitu ulah geus maca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu azan man teu kudu langsung bae tongtrong bedug ngong azan besi dianggap kakuduan sakitu mundek maca lalaunan bae kadang ku ceuli sorangan bae udah disapekeran para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin teu karasa urang waktu ayeuna urang geus dincak di tahun baru Islam ialah bulan Muharram jatuh tanggal hijina lamun ngitung tanggal nu jitu make hisab qat'i kitabna kitab Sulamun Nayren anu geus ditasih ku para ulama di dunia lain make hitungan Amerika Inggris jeung Belanda nyalirukeun tata hitungan falak Turki ulama-ulama Turki falak Baghdadi Irak kaya termasuk Sulamun Nairen di urang khususna umumna di unggal nagara jatuhna pada hari Sabtu tanggal hiji Muharram jatuh pada hari Sabtu Sabtu Minggu Senin tanggal 10 bulan Muharram adalah hari Senin aya nu nanggalkeun Minggu wallahu alam hisabna nu jelas kula ngitung mun make hisab Islam perjalanan bulan tetap Sabtu mun make perjalanan perhitungan kafir nah ieu adalah jatuhna Minggu kula pribadi nanggalkeun Sabtu jadi di poe tanggal hiji Muharram eueuh raramean dina Islam khaliful Yahuda cek Kangjeng Nabi sulayaan ku anjeun kebiasaan orang Yahudi harida buukna kitu dikakatuhukeun ka dieu Kangjeng Nabi kakenca begitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng jasa dikakencakeun Yahudi nurutan dikakencakeun Kangjeng Nabi dibelah gitu neuleuh Kangjeng Nabi ganteng atuh deuk dikamamanakeun ge nu ganteng mah ganteng bae dikakatuh kakencakeun ge atuh ai beungeutna beungeut encek mah encek bae Nabi ditaluturkeun dibelah ku Yahudi neuleuh Kangjeng ganteng Kangjeng dikatukangkeun ditaluturkeun ku Yahudi Kangjeng dibotakan botak aing jak Kangjeng Nabi naros sahabat kok tuan beda-beda sih tantuan teh oh cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda kudu beda aranjeun kabeh jeung Yahudi ulah alakur teu beres Yahudi mah ulah diakur tuh gitu Kangjeng
gitu kene orang-orang Yahudi mah tersepen miara kumis, tersepen miara janggot. Yahudi paling benci karena janggot. Kangjeng Nabi dipiara janggot, piara terus. Sahabat naros kunaon make janggot dipiara ya Rasulullah, khaliful Yahuda, sulayaan ku anjeun Yahudi. Yahudi mah datang ke akhir zaman moal resepkeun miara janggot. Mendak sunnah bagi umat muslimin, ulah muslimat masing ada muslimin doang. Bicara mah pugu aja kalepasan ngomong nyana disunahkan bagi muslimin muslimat untuk memelihara janggot. Cak muslimat kumaha ieu kiai kapohan ngomong eta, malumlah kiai bayaran janggot. Duh, cenah kiai ayo lain teh hayang nyare janggot jeung lain teh nyaho. Nyai janggotna aya 3,5. Lain janggot akar huntu. Huntu akaran keluar. Oh masalah. Sakitu diberena ku Allah 3, 4, 5, 11 tetep bae. Kajian saeutik asal panjang. Sugan bisa pakai namun orang dahar nyelap yang pakai tata gitu ya. Tah eta cukup Kangjeng Nabi mah khaliful Yahuda. Geus sakit. Ulah sok dibundang bahan Yahudi. Manda kula mah teu tertarik ka zaman kuari nu teu puguh dalilna. Muharram dirame-rame untuk membandingi tahun baru Yahudi, tahun baru Kristen. Tenyawan dalilna, tengaji nu bener. Sabenerna sok ulama-ulama nu baraheula aya ngarayakeun satu Muharram. Oh, eta mah hanya mahasiswa can kebal mah hanya untuk membandingi masa tahun baru Kristen, tahun baru Yahudi dirayakan tahun baru kita tidak. Atuh perintah hadis mana Quran mana nu marentah teu kula diondang ku sababaraha urang bohong aing teu aing mah embung bae dek jantun yatim bae tapi ulah merayakan tahun baru ta eta teh jijieun ibadah nu teu mendasar. Mahasiswa teh mah hanya kapanasan khaliful Yahuda kajeun nyana-nyana urang-urang. Teu kudu urang marah ramean teh lain tanggal 1 hari raya Idul Fitri ramekeun ku silaturahim. Hari raya Idul Adha ramekeun ku masjid tah nu ngomong hewan henteu masjid nya tah. Aya aturan-aturanna masyaallah ulah sok kapanasan akibatna urang ngabandingi terus sistem pendidikan ge dibandingi ngabandingi urang terus ngalelep ka handap nyana nu utar atuh. Kuari pendidikan di Indonesia nu ngendalikeun adalah Kristen Yahudi. Sabaraha poin ieu pendidikan Islam nu diterapkeun di SD, di SMP, di SMA. Eueuh saeutik-eutik acan. Teu bisa dibandingi urang nyeun pendidikan khusus Islam ulah berbau-bau Kristen dititahna kumaha majelis taklim madrasah sok geura gemantek pendidikan pondok pesantren moal eleh kajendeun kuku mage asal percaya diri ti mimiti amil apa aya di sekolah amil moal aya tanya kaluaran YIN atau UIN ku ari mah. Tanya dokter Andasna, sini loh, Pak Guru sini. Ada apa? Amil ada berapa? Amil ada berapa? Paling gajaknya di kampung saya ada 1. Dengkeun bentunya amil atuh moal beres ka dituna. Coba budak kakarek asup ka pondok pesantren. Amil ada berapa, Ceng? Oh, i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Waruhan sira. Ah. Tunjuk-tunjuk nya nama kewaruhan sira.
Jurumiyah mualaya di sekolah aya geus di sanawiyah aliyah baheula kuari sorok baheula mah aya zaman Al Husna Tangerang zaman Ki Muhtar Gembor kala luar ti sekolahan kos kitu bisa maca kitab kuari mana diakui pendidikan kos kitu teu formal bisa ngaji bisa baca kitab Sapinah Riyad Takrib di Araji tinggal nama di Tangerang ada Al Husna tinggal sebuah nama mana kuari kualitas kula keur leutik ngadenge Al Husna hebat tapi kuari mana di tengah-tengah kota Tangerang pendidikan anu mengarah kada Islam hancur akibat kompetisi nyana merasa kalah ulah ngarasa eleh terus mana di sekolah nu ngaji Alfiyah sedangkan teu ngaji Alfiyah baca kitab ujianna kadangena ge garihal ulah disangka hebat eta bangsa doktor andas ceramah kadang ku santri aing mah macana ge belu tah bahasa mana tah belu tah belu aing mah ngade aya belu tah kaluar deui tah belu aing mah ngadenge sia belu tah tuh komo datang ke ilmu mantik taruhlah mantik mah aya di universitas aya sistematika filsafat aya ideologi filsafat aya macem-macem eta teh mantek teh tuh kemudian bilagah mana dia aja nu mantak kesel ngadenge ceramah jeung pidato na jelema nu teu ngaji di pasantren lawan sababna teu dikemas teu dirapih-rapih bahasana make ilmu bilagah iraha ngomong nu rendah iraha ngomong nu kuat iraha ngomong anu naon gitu ngaranna lalaunan iraha ngomong nu keras iraha ngomong kudu bahasa intelek iraha ngomong kudu bahasa eta Kangjeng Nabi kapanggih jeung tukang tani ngobrol tani kapanggih jeung tukang perang ngobrol perang kapanggih jeung tukang urusan mager ngobrol mager oh kapanggih jeung ngawinkeun korma cak Kangjeng Nabi atuh teu kudu dikawinkeun geumeureunana buahan ieu ih cek tukang korma sakumaha adat buah korma tangkal korma mun teu dikawinkeun teu buahan cak Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakun urusan dunia maneh atuh nu nyarah mangga teruskeun atuh cak Kangjeng Nabi teh selalu pas bilagah diatur supaya sesuai jeung muqtada hal ieu mah di lembur ngomong waduh situasi dan kondisinya lain bagaimana ya mereka itu kok begitu beliau memang begitu cek nini si aing diajak ngomong kos gitu kumaha ya waduh ini sudah keadaannya kurang konfrensif ini waduh bagaimana ya nyana nanya ai konfrensif aing gitu nyaho nyana ge nu ngomongna teh nyaho mangidi koran doang lah nyawa situasi hayang disebut hebat lain gitu nyampaikeun mah iraha ieu teh kudu intelek nyana ceramah di ditu di hotel jeung WTS berarti di hotel mah tuh ya bahasa di itu atuh namun ka Inggris atuh kudu bahasa Inggris disesuaikan gitu itu cenah kiai mah bahasana Sunda bae aing mah becusna Sunda lajeng aing teu ngajakan ngaji kanu bahasa Jawa bahasa Maluku khusus jeung urang Sunda doang geus sakitu bae sia milo teh sabodo sia tah mah aing sakitu diondang bae embung-embung ge teu bisa tajan alasan aya teu bisa bahasana geus kunaon ada kumbung-embungna aing ceramah ngareupan bangsa bintang embung aing naon atuh moal bisa diceramahan ya emang nyana mah nyana bae nyana mah lain endek maksud ngadengikeun urang titah milu ka nyana modal Kiai Golkar ajur nanti kos gitu bisaeun dinasehatan ku kiai atuh moal bupati mah aya ge kiai supaya miluh ka urusan kabupatihan kadang ku ceuli sia goblok sia kos kitu tah mantak atuh deuk naon dinasehatan ai ka dieu mah berarti deuk ngaji carekan sia ku aing ngaji aing ka ditu teh hayang aing sabira dibere duit 3 juta 5 juta atau Scoopy paling ya
aja teu ngadengeun nasehatan naonan ye kiai dengekeun pamarentah mah lain deuk ngadengekeun kiai supaya milu ka pamarentah ngubrus ya kajeun hukum aing ngomong rahasia ya aing ngomong rahasia ulah dibejakeun ka nu seje geus pokona masa sia ngaji bejakeun deui ge ka ditu rahasia terbuka ngaranna ye sekali deui lainnya nandeuk ngadengekeun nasehat tapi kiai supaya ngadukung ka urusan-urusan nyana berarti kiai deuk diajak ngubrus aju daek ngubrus sa kiai kemana yang ngaji kuari berarti poe minggu mun tanggal hijina Sabtu tanggal hijina Sabtu berarti Sabtu minggu Senin tak isuk tanggal 10 Muharram isuk tanggal 10 Muharram besi di lembur lah cenah orang mah deuk minggu bae sabodo ieu mah keur nyaritakeun kula begitu dihitung melalui falak diakurkeun jeung ahli-ahli falak nu sejen nu jitu lepina Sabtu besi deuk minggu sabodo masing-masing geus ulah ngomongkeun goreng nu minggu-minggu hitung nu bener make hitungan naon selama make hitungan nang ulama pasti Sabtu wajen teuing di Pandeglang di Serang di Jawa Timur Jawa Tengah pasti Sabtu mun make ngitungna make kitab ulama kecuali make kitab bule los nah ini teu ganggu ka sia-sia bae ka ditu tanggung jawab ge di akhirat sia make kitab bule rumus sakos kitu gitu jadi mah lain hasil hitungan hasil ru'yat eta almanak nang ru'yat iraha ru'yatna almanak geus gabereleng nah itulah di tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah 10 Muharram eta sejarahna masyaallah hiji ketika Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah begitu datang ke Madinah orang-orang Yahudi puasa Yahudi di Madinah puasa cak Kangjeng Nabi akhirnya eta Yahudi paruasa puasa naon bebeja cek Yahudi kami manu mantak puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa panjang Taurat Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah tina kejaran Fir'aun nah iyalah pada tanggal 10 Muharram sekaligus dikusrukeunana sekaligus dimodaranana Fir'aun dikeremna Fir'aun pas bertepatan 10 Muharram Kangjeng Nabi Musa salamet Fir'aun ngubrus terkerem di Laut Merah nah itu tanggal 10 Muharram atau cak Kangjeng Nabi ana aula minhu wa minkum kaula leuwih utama tibatan minkum tibatan maraneh kabeh bihi wayana puasana nyaritakeun tentang sejarah Kangjeng Nabi Musa kaula mah tu leuwih utama tibatan maraneh Yahudi nu mantep Kangjeng Nabi tanggal 10 Muharram puasa can diinstruksikeun puasa Ramadan terus puasa bulan Asyura terus bae Kangjeng Nabi 10 Asyura hampir asana ieu dipardukeun ieu puasa tanggal 10 Muharram Kangjeng Nabi puasa teh terus bae pas di akhir hayat di akhir tahun-tahun Kangjeng rek maot cak Kangjeng Rasul inna istu ila qabilin la sumanat tasya wal ashar lamun kaula hirup datang ka tahun hareup niscaya kaula endeup puasa tanggal 9 jeung tanggal 10 ulah endeup puasa tah lantaran cek Kangjeng Nabi khaliful Yahuda Yahudi mah puasana ngan sapoe doang geus kula deuk ngabedaan jeung Yahudi jeung tanggal 8 jeung tanggal 9 Tasua disebutna ngan Kangjeng Nabi kaburu pupus jadi tekungsi Kangjeng Nabi puasa tanggal 8 9 ngan tanggal 10 hungkul ngan aya bahasa Kangjeng setelah eta cek Kangjeng Nabi sumu al-ashar
wa qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful yahuda paruasa aranjeun kabeh tanggal 10 Muharram jeung memehna sapoe jeung entasna sapoe bedakeun lah ngabedaan aranjeun kabeh ka Yahudi mah puasa nangan sapoe urang mah 2 atawa 3 poe nah kuari puasa ya kuari tuh uduk geus beak uduk geus aya nu mesen sate deui terus cenah kiai kunaon teu instruksi nyoba aing ternyata teu dielingan we poho tah sabzab tuh minggu Senin gua hari ya tanggal 9 isuk tanggal 10 tanggal 11 jadi 3 poe puasana poe Minggu poe Senin poe Salasa tah bagi nu encan ngadaharna naon meunang kuari niat kuari bae niat tuh niat gula puasa poe ieu dina poe tanggal 9 bulan Muharram tah gitu tapi jeneng geus jadi harus etik mah naon leupet segede kieu teu kaci teh ngan aing dek ngelehan beuteung cara ahli tasawuf teh naon ahli tasawuf mah puasa lain tapi dahar henteu naon sababna diuji kebutuhan ja butuh ja teu butuh dahar jeung nginum ja salat ge masih nangtung keneh naon tanaga aya keneh moal dahar ahli tasawuf mah kos kitu lain haram sapeker kos itu ai sampai keur diharamkeun ai boh barang dahar sakumaha orai koros ayeuna tasawuf teh bener kos kitu mah diuji kelayakan tanaga layak keneh bisa keneh ieu teh nangtung ulah dahar urang tasawuf kos henteu tunduh ja ieu mah ulah sare ja ieu mah tunduh sanajan keur ngaji molor tasawuf eta geus aya anu keur ngaji hees seret lain tasawuf Adak ahli tasawuf mah sarena ge atuh tara di kasur cenah mah keur diuk di mana hayangna be di masjid hayang sare antak loloban ahli tasawuf mah di masjid tolol teh tasawuf mah insyaallah ya bersih ayeuna encan orang dahar can nginum tapi ka ayeuna niatna itu somal yaum kula puasa dina poe ieu itasi dina tanggal 9 Muharram geus kulantaran poe ieu mah beureunanan aduh teu nyaho ajeun isuk bae tanggal 10 na isuk jeung tanggal 11 poe Salasa duh cenah kiai teu kuat jak kula mah di pabrik ieu mah ai 3 poe mah 2 poe bae 2 poe ge cenah teu kuat sapoe bae tuh poe isuk bae sapoe ge cenah teu kuat kumaha sia bae atuh tah mah aing ngabejaan doang masyaallah hirup teh aya perbandingan jeung hewan ya orang yang sok puasa bae orang yang taneuh mulut sabulan mulut puasa Rajab 27 poe puasa Ramadan sabulan Ramadan puasa eta orang taneuh mendak nyana mah asal di bulan mulut bae nyana mendem puasa sabulan bulan puasa naon gara-gara orang tadi ke akhir bae hiber teng kadeuleuk urang wah itu naon itu nu hiber naon itu diudag kuno sok puasa kuno sok tapa lu bae ka kuburan aya di dulu kadinya disorot aya ngaringkel nah iya asana ya ada kecak dukun bae lamun anu hiber rupa orai teh rupa batu teh tewak bae ngan diberesieun bae urang sebab lain sembarangan orai sebab eta orai keur tapa cieun bae dibereun teh urang jarang langsung ditubruk teh jarang sebab naon sebab hebatan orai harismana tibatan nu ngudag ayo orai mah puasa nu ngudag teu
atau hebatan nyangan mentak teu kuat tapi lamun urang puasa deui mah atuh dicekel masalah atuh nu ngudagna atuh eta mah keur ngalamun itu naon hiber puasa teu naon teu penyeuna mah atuh diudag ku nyana brus gerai eleh sinar ku orai sebab sinar puasana muncar eleh teu kuat teu bae geus mantak geta eta orai tanu mah cicing bae nyana mah sebab geus aya maunatan cara maunah asal kasempar kaganggu dicatek ku nyana digegel langsung bae eurahna luar biasa sebab puasa bae tapi orai koros mah orai koros beutungna dayut orai koros mah aya kicak-kicak dia caplok ku nyana aya anak bangkong dicaplok malah nu gede mah orai koros mana bangkong ge dicaplok keneh bae aya parai dicaplok endet dicaplok gua bus ge dicaplok keneh bae geus teu maya naon bae geus moal namanya kadal ge kadal terus bae anak kadal terus bae cacing terus bae beutungna ge dayut mun sebeu teuing nya mah ngaringkel eta orai koros eta ngaringkel sisi sawah beutungna ge huluna teu kadeuleun ieu mana huluna nya mah teu kadeuleun nya huluna kahandap nilep coba ge tajakeun ka kolot baheula dan nilep di mana huluna ye di kieu-kieu ge kurang di kieu-kieu ieu teh cicing bae malah bisa ditampak ku heesna teh teu karasa molorna bisa ditampak kieu tah ke kebal-kebal lantaran kagoyang-goyang leukeut naik gitu pok bae tah nya beureung asa diganggu ngegel ka urang blek bae urang cicing bae tak dikencengkeun ku nya cicing bae leeh sorangan untuna coplok koros tah eta teh jelema ge kos kitu horengan huntuan huntuan jelema tilok puasa mah nah ieu kukula deuk diajak nyebrang jang ka akhirat ieu mah lain jang dunia jang ka akhirat di tanggal 9 na ieu daswa isuk tanggal 10 jeung deui tanggal 11 na sumu ya al-asyir jeung Kangjeng Nabi goblahu yauman wa ba'dahu yauman tanggal 10 bulan Asyura mah sejarahna tanggal 10 Muharram disebut Asyura Pohara hiji ngadamelna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam sangat bersejarah tanggal 10 Muharram. 2 setelah dijieun diantep diasupkeun ka sorga tanggal 10. 3 diturunkeun ka dunia ge tanggal 10 ieu Kangjeng Nabi Adam iba lahu diterima tobatna Kangjeng Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram. Masyaallah. Hiji. Kedua, Kangjeng Nabi Musa disalametkeun tina kejaran Firaun. Kangjeng Nabi Musa na salamet, raja Firaunna terkerem tanggal 10 Muharram. 3 Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun kana sana disalametkeun na tanggal 10 bulan Muharram. Nomor kaopat didamelna langit, didamelna bumi, didamelna aras, didamelna kursi tanggal 10 Muharram. Didamelna samawati wal ard wan nujum, panon poe bulan berbagai bintang didamelna tanggal 10 Muharram. Sangat bersejarah. Gitulah sunatullah. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam ditaekeun ku Gusti Allah ka langit. Ieu tanggal 10 Muharram. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam didamelna ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram, ditaekeun ka langit ku Gusti Allah tanggal 10 Muharram. Lain letik-letik sejarah di tanggal 10 Muharram. Nu mantap para salafus sholihin, para wali-wali Allah kepenting ye. Pada tanggal 10 Muharram nya nama tafakkur pul, merenung sejarah, merenung loba kejadian-kejadian, merenung direnungkeun ka dirina. Termasuk
Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun turun ti kapalna tanggal 10 bulan Muharram. Begitu tanggal 10 tarurun jeung kaumna lalapar kabeh cek Kangjeng Nabi Nuh lantaran urang lapar coba aya naon coba kumpul-kumpulkeun aya naon bea setik aya kacang kedele setik aya gandum setik kacang tanah setik aya gitu naon ngaranna bubuk roti setik hijikeun cek Kangjeng Nabi Nuh asakeun diasakeun begitu deuk diuyahan uyah eueuh bawang eueuh segala eueuh ngan saeta-etana doang dibagikeun disebut bubur Asyura bubur tiis. Baheula mah tanggal 10 Muharram ngabubur tilok di uyahan. Cek ulah mah kuari mah uyahan bae tetep. Uyahan bae tetep. Ngan eta kolot baheula ngadidik anak teh nyahoan. Masyaallah jadi terkenang kan begitu anak ngadahar pan tiis asuronya. Jadi nyaho. Kuari mah lantaran tilok ngabubur-bubur acan boro-boro anakna kolotna ge pan kuari teu tasu pan kuari. Geus teu nyahoeun tah. Tanggal 10 isuk puasa sorena ngabubur tiis ngan teu instruksi tama sakadar sejarah doang geus mendek nyieun bubur dua rupa kuari mah hiji bubur tiis ulah loba-loba teh mah sejarah doang nomor kadua mah bubur kacang ijo bae make roti disusuan basa etik anjeunna teh mah geus anakna nanya mah aya dua mah ieu mah sejarah aya iya majang siat gitu jadi dua aja parah eta kolot baheula ngadidik ka urang Masya Allah terkenang kuari lalepasan di bidah sih pas gitu teh ya tapi bidahna termasuk bidah hasanah naon ngadidik ka anak nyaho pan urang oh nya tuh kitu keneh termasuk Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam Kangjeng Nabi Yunus teh dinaon kitu ngaranna Kangjeng Nabi Yunus dilepehkeun ku lauk na eta tanggal 10 Muharram jadi lain letik-letik poe lain letik-letik sejarah nu mantak kukula dicaritakeun kitu Kangjeng Nabi pohara jasa teu pernah tinggalin tanggal 10 Muharram puasa urang sebagai penganut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutan Kangjeng puasa tanggal 10 Muharram ndek nuturkeun ucapan Kangjeng in istu ila qabilin la asumanna attasi tanggal 9 ndek ieu mah nurut ka ucapan Kangjeng cak Kangjeng Nabi sumu goblahu yauman wa ba'dahu yauman memehna sapoe entasna sapoe dek dituturkeun kemudian khaliful yahuda sulayaan ku anjeun Yahudi ulah diakuran Yahudi mah gitu datang ka kuari ulah akur jeung Yahudi ulah akur jeung Yahudi naon bae ulah akur jeung Yahudi dina kumis dina janggot ulah akur jeung Yahudi dina pakaian ulah akur jeung Yahudi mantak ulama ngaharamkeun make dasi teh haram make dasi teh kunaon eta akur jeung Yahudi kecuali aya elat-elat tertentu anu meunang sote untuk menembus politik bagi nu main di politik bagi nu tuturuti dong mah sanajan di Pemda sanajan DPR haram bae besi teu nyaho make dasi teh haram elatna lawan tasabuh jeung Yahudi man tasabbaha bil Yahudi fahuwa Yahudiyun jelema nu nyarupan ka Yahudi asup ka golongan Yahudi tatangga urang anu DPR teh anu kamari nu kuari make dasi eta teh min jumlati Yahudi teh kos kitu Yahudi ulah kitu je pakaian mantak Yahudi mah tilok make samping mantak kula mah make samping bae kama mana ge cuman coba Yahudi mah tilok aya make samping paling rek HS doang teu make samping makanya ke celana panjang gawe itu sarua jeung Yahudi tak aya nu ngaharamkeun
ngan ulama tasawuf nu ngaharamkeun teh balik deui ka pikih mah teu haram selama tujuanana nutupan aurat geus atuh masih aya nu kiai make jalana atuh teu salah eta teh kiai pukoha ngaranna lamun anu nasab bembungan tasabuh jeung Yahudi man tasabaha biqaumin fahuwa minhum dalil eta teu kuat mun dipake di fikih tapi dalil eta mun dipake di ahli tasawuf termasuk dalil nu kuat pantek ge dek lumpat ka mana geus puguh dalilna asal jelas bae ieu dalil fikih ieu dalil tasawuf ulah dihiji-hijikeun dalil tasawuf jeung dalil fikih dihijikeun aya ge make kudu akur nya mikih nya nasawuf sebab man tafaqaha walam yatasawab wa man tasawaba walam yatafaqah jadi ai dalil mah hiji bae ieu masuk aya jelema nu ngadalil jang tasawuf pake dalil fikih jang fikih pake dalil tasawuf garetek aing mah kos kitu engke teu puguh kacau tuh gitunya jadi kula masa kadang ngelingan bahwa poe ieu tanggal 9 nu encan ngadaharna naon niatan puasa nu enggeus ngadahar ge menghormati kana ucapan Kangjeng keun bae aing geus kadahar uduk 2 piring hadeuna ge teh 2 piring jeung kitu jadi ka ditu teu peuti lapar ya aing ye moal aing moal dahar poe ieu ke dahar-dahar tas zuhur beres